Teu. Cara cek negang batu. Lawan-lawan. Jadi juga. Naon hartina? Ampun. Ampun. Ampun Bang Jago. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Kanca mitra sadaya, ieu tos bade mapai hambalan. Nincak hambalan. Hambalan teh sarupaning panincakan, ieu mah karasa didamel tina awi. Disagedengeun Abah aya nu geulis campernik. Modus. Tinggal ti kajauhan mah endah kabina-bina, aya disamperkeun da memang geulis. Saha jenengan? Abi Dena. Dena mah wanoja Sunda. Lahir di Sudah di Bandung. Mujang Bandung teu sok sarojeng peuyeum. Peuyeum Bandung ka masur. Mojang Bandung garelis. Ku selalu Daripada maksakeun sorang goreng mending orang taras. Neng. Pernah nguping babasan sepuh kapungkur? Jauh di jugjug anggang di teh. Naon eta? Hartos. Lewat orang itu aja. Lain paling kuciki ka bawah ku Cilencang. Acan itu. Kaca naon? Kaca ngadang. Anu tadi jauh di jugjug anggang di teh. Adangu. Eta kinten-kinten naon maknana teh neng eta teh. Sebatna teh babasan. Bilari lahir tahun sabaraha? 2000. Tahun 2000. Anak milenial. Nitip poma sagara rupiah oge eta teh warisan luhur. Sepuh kapungkur kolot baheula parantos ngareka rupaning babasan rupaning pribahasa kanggo urang sadaya. Jadi neng minangka atanapi salaku milenial Sunda dah eta teh jauh di jugjug anggang di tiang teh bela-belaanan maksakeun didatang. Mendingan teh ieu di mana? Australia. Jauh di jugjug anggang di teang hayang nancing nempok kawah bodas. Damun ieu kawah beureum da teh hayang nempok. Kusab kawahna bodas. Nya, naonnya nengnya? Salam ka tuang tamu. Kanca mitra sadaya, ulah ka mana tetep sareng Abah ngawaos. Mun ngawaos ngabahas ngawangkong. Ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Urang tinggal agak palih dia. Halo. Dadak ke kamera. Neng di mana kami? Di Tasik. Abi di Tasik. Tingali lucunya Ya, di Garut. geninganan lain. Ieu mah indungna. Nah, Neng. Sok nguping babasan sepuh kapungkur kuningan teh kieu lain palit ku ciki ka bawah ku Cilencang. Pernah nguping teh? Pernah ngadangu? Teu. Cara cek negang batu. Lawan-lawan. Jadi juga. Naon hartina? Naon coba? Sok. Ampun. Ampun. Ampun Bang Jago. Tetap tongkrongin channelnya Ngawaos. Karena saya ke informasi itu ngagegeh kawasan dia anu ngokolakeun kawasan dia. Ieu kawah teh aya di wewengkon Gunung Patuha. Jadi mah lebet ka wewengkon Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kanca mitra sadaya uninga ieu aya seratan Goa Belanda. Goa teh guha. Guha teh tempat nu nyangker daong ka jero kitu jauh. Bangsa Walanda nu nyieuna kitu teh naon sasakalana teh apa? dari pokoknya nggak bisa dibayangin. Bandung kota Kemang, kota Ina tempat lahirnya para pejuang. Otto Iskandar Tina. Di luhur pemandangannya nyaman, Teman, saya adem.
Kawah Putih temanya. Ya, Kawah Putih. Maksud untukku menyinggung sejenak dengarkan tapi Ngaturkan dulu pangkeun ieu mitra abi Kang Heri, Kang Sampurasun. Lampes. Akang peuteun orang dieu nya. Nah, ieu orang Ciwidey asli anu ngageugeeh. Sawe nu gaduh maksad hoyong amengan nyanda kulawargi, nyanda rombongan arisan, rombongan sanes kanten, biasa nepangan Kang Heri. Ku Kang Heri dijajab insyaallah moal ngatok. Moal tujuan ke Kawah Putih, ujug Braska, moal pasti ke Kawah Putih. Komod ngajak ke Kawah Putih, aya nepi ka Australia, ngaco eta mah. Kangnya dijamin Kang? Dijamin. Kada ka mana ngahubungnya Kang teh? Kang Heri di Markas di mana? markas di Kawah Putih aja. Kosong sabara nomor handphonena? 0852 9420 9263. Nonton Trans Channel Ngawaos. Mantap. Abah Janur. Channel Mantap. Ngawaos. Kan sampai terus Mantul. sadaya. Hatur nuhun, hapunten nu kasuhun pangampuran nu kada pilih aya basa kirang renah, kirang tetah, kirang titik, kirang reduga prayoga. Cak duwi ka diheula urang tenden dihandeleun sieum, urang tunda dihanjuang siang parang dinyokot ninggalkeun. Permios kesedana. Gedung sase layaknya sebuah mahkota raja dari barat Jawa berjuluk Paris Van Java. Angkat topi Ridwan Kamil wali kota kami tak henti berinovasi buat Bandung berevolusi. Jalan Asia Afrika lekat dengan sejarah, dago pakar tempat yang cepat hilangkan